Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa alibatil kiram. Sumaila hadrati mu'allifil kutubil ladina ta'alam da wa alam da wa fatihim. Wa nahususun ila hadrati sultan auliya illahi ta'ala. Syarikillah. Sumaila wa nahususun ila hadrati Imam Ghazali. Fatihah. Inna fidalika la dikro liman kana lahu qalbun. Inna fidalika tetap dina Allah nurunkeun siksaan la dikro yakinnya tangga jadikeun pepeling liman pikeun jalma kana anu kabuktian lahu eta pikeun si non qalbun hate. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu muji kaula Allah ka Gusti Allah awalan ti mimitina. Hamdan kalawan pujian katsiron anu loba mutawalian barina anu tuluy-tuluy atau nu tuluy-tuluyan. Wa ing kana sanajan kabuktian kalakuan jeung tingkah ya tado alu eta hina duna hakin di sahandapeun hak jalalihi hak keagungan Allah. Naon hamdu hamidina pujian jalma-jalma anu maruji kabeh. Wa usoli sareng maca sholawat kaula wa usallimu sareng maca salam kaula ala Rasulillah ka pirang-pirang rasulna Allah sanian dina dua kalina salatan kalawan macakeun tastagriku anu meakeun salatan masaidil basyari sarta junjunan manusia sairil muslimin kasasena pirang-pirang makhluk wastahiru sareng menta kahadean kaulahu ka Allah Ta'ala salisan dina 3 kalina pi madina perkaraan sa anu geus ngadorong lahu pikeun si man naon azmi aja ngajam kaula mintah riki kitabitina ngabereskeun kitab pi Ihya Ulumuddin dina pirang-pirang kitab Ihya Ulumuddin. Wa anta dibu sareng ngalakonan kaula di koto ita'ajubika pikeun begatkeun gagantina anjeun robian anu kaopatna. Ayyuhal adilu he jalma anu moyok al mutagoli anu ngaliwat batas pil adli dina moyokna min bairi jumroti jahidina ti antara golongan jalma anu inkar kabeh al musrifu anu leuwihkeun kabeh pitakri dina bengis wal inkari sareng leuwihkeun dina inkarna min baini tabaqatil munkirina ti antara pirang-pirang tingkatan jalma anu inkar kabeh algopilina tur anu poho kabeh. Palakod hola yakin nyata geus ngudar Allah an lisani tina lisan kaula ukdata sumti kana cangreudan anu repeh watawakko sareng ngongkorongan Allah ahdatal kalami kana lingkaran kalam wakila datan nutki sareng kana kongkorang ucapan makana perkara antari anjeun musabirun eta anu netepan alaihi kana ma minal amal tina kalolongan anil jalilatil haqi tina jelasna hak ma'al lajaji sarta netepan pinusrotil batili dina nulungan anu batil. Watahsinu sareng ngaluskeun al jahli ka anu bodoh watas gibi sareng ngaluskeun kagorengan alaman ngelehkeun ka jalma asaro anu napakan anu zu'a ngelehkeun si man asaro anu ngelehkeun si man anu ju'a kana ngudar qalilan anu saeutik an murasimil khalqi tina ciri makhluk
wa mala sareng condong si man mailan kalawan teges nama condong ya siron anu saeutik an mulazimati rosmi tina ciri-ciri na ciri ilal amali kana amal bimuktadol ilmi ku anu dikudukeun aku eta ilmu to aman kana kadaharan pinaili dina ngaraihna pinaili mah dina ngaraihna perkara tabada anu geus nitah ibadah hu kasiman sa Allah taala Gusti Allah taala bihi ku ieu mah min tazkiyatin nafsi tina bersihkeun diri wa islahil qalbi sareng mereskeun hate wa tadarrukan sareng nyusulan liba dima kana sebagian perkara paroto anu lepet ieu mah min atil umri tina nyiakeun umur ya isan kalawan putus asa minta mamit talapi tina sampurna tepung wal jabri sareng nembalan wa in hiyazan sareng pindah ani umari manti kumpulana jalma kola anu ngucapkeun pihi dina di siman sa sohibu syarhi pemilik na yusarah tegas nama shalawatullahi alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asadun nasi ari pangbanget na manusia nonana adaban siksaana yaumal kiamat dina poean kiamat eta alimun jalma nu berilmu yan pa anu teu ngamanfaatkeun si alim hukana eta ilmu yan pa anu teu ngamanfaatkeun huka si alim saullah Gusti Allah subhanahu maha suci Allah bilmihi kana ilmuna eta alim wali umri sareng demi umur kaula teh anahu eta sanyana kalakuan jeung tingkah sabab teu aya sabab li isrorika kana ngalungkeun anjeun ala takaburi kana takabur illa da'u kajaba panyakit ala di anu alama anu geus walatra eta ladi aljima kana golongan algopiro anu loba bal balik tasamala ngurung itu ladi aljamahiro kapirang-pirang jalma anu agung an mulahidoti dirwati tina ngalirik dirwati hadal amri kana ngalirik puncakna ieu urusan topipun eta anu saeutik kol khotoru sareng ari kagorengan wal khotoru sareng ari pikapaureun eta adimun anu gede watoriku sareng ari jalan sadun eta anu katutupan wa masareng ari perkara siwal kholis eta anu salianti anu murni liwajhillahi karena dat Allah taala minal ilmi yatara tina ilmu wal amali sareng amal ingdan nakidil basiri disandingeun anu naliti al basiri tur anu ningali rodun eta teh anu nolak wasuluku sareng ari ngambah menuju torikil akhirati jalan akhirat mal kasril gowaili sarta lobana anu ngaruksak min goiri dalili bari teu aya anu nuduhkeun wala ropiki sareng teu aya anu ngabaturan mutibun eta teh anu payah nu capek wa mukaddin sareng anu ngahesekeun Paada tutuluy ari anu nuduhkeun atoriki kana pirang-pirang jaram hum ari itu faadala tutorik eta al ulama alladina tegas nama ulama teh jalma-jalma hum ari itu ladina warasatul anbiya tetep pewarisna pirang-pirang nabi wakon sagoro yakinya tegas sepi minhum ti itu ulama non azamanu zaman walam yabko sareng teu nyesa saha ilal mutarosimuna anu make ciri kaulamaan wakon istahza
istah wada yakinya teges ngalindih alal aksarihim kalolobana itu para ulama saha setan wastagau sareng geus nyasarkeun hum ka itu alama saha atugyanu setan anu lacut wasbaha sareng jadi naon kulu wahidin setiap saban-saban sahiji bi azilin ku gancangan hodihi bagiana itu kul wahid hadihi karena bagiana kul wahid masgupan anu banget resep paapsaro tuluy jadi itu kulu wahid yaro eta tingali kulu wahid al ma'rufi kana kahadean munkaron kana munkar wa munkaron sareng ningali kana munkar teh ma'rufan kana hade hatta dola sehingga jadi sasar non ilmu din ilmu agama mundarisan eta anu lebur wa manarul huda sareng jadi tempatna pituduh pi aktoril ardi dina pirang-pirang pajajahan muka bumi muntomison eta teh anu melempem wala qad hiyalu yakinya tak nyangka nyipta salah itu nyipta salah mutarosimun wala qad hoyalu yakinya ta nyipta salah mutarosimun ilal khalqi ka makhluk an li a'lama kana yen teu aya ilmu eta tetep illa patwa kajaba patwa hukumatin patwana hukum tasta'inu anu menta tulung bihi ku itu patwa sa'al qudatu para hakim ala faslil hisomi kana mutuskeun pirang-pirang papaduan ingda tahawusi dina gawe ngariksa na jalma atau gomi jalma anu bodoh au jadalun atawa debat yatadarrau anu make bihiku itu cidal libul mubahati jalma anu kaagungan ilal golabati kana ngalindih wal ifhami sareng ngelehkeun musuh au sajaun atawa ilmu kalam saja majhupun anu dipapaesan ya tawassalu anu gawe tepi bihiku itu saja sa'al wa'idu anu dipituturan ilal istidroji kana ngabujukna jalma istidrojil awami kana ngabujukna jalma-jalma anu bodoh id karna lam yarau teu ningali itu mutarsimun makana perkara siwahada salah sati kana salianti ieu anu tilu musodikotan anu musidatan kana alat moro lil harami kana haram wasabakotan sareng kana jaring lil hatomi kana benda-benda pa amma tolikil akhirati arapon ari ilmu menuju jalan akhirat teh wa masarang perkara darja ari geus mapai alaihi kana eta ma sah asalafus sholih jalma anu geus dipayun anu saroleh mimanya tina perkara sama anu geus ngangaranan hukana eta masa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala fi kitabih dina kitabna Allah fikhan kana fikih wa hikmatan sareng kana hikmah wa ilman sareng kana ilmu wa diaan sareng kana cacaang wa nuron sareng kana cahaya wa hadiatan sareng kana hadiah wa rusdan sareng pituduh Pakod asbahaya kinyata geus jadi itu torikol akhirat mimbainil khalqi ti antara makhluk mutuyan eta anu dilaporkeun eta anu ditilepkeun
wasoro sareng jadi itu torikil akhirat nasyaun eta teh nasya eta teh poho mansian tur anu dipohokeun wala makana samangsa kabuktian naon hada sulaman ieu naon hada ieu asbaha sulaman eta ngajadikeun kacacadan pidini dina agama muliman anu ngadeukeutkeun wah muhtiban kana perkara anu gede madhuliman anu ngalanggengkeun roa itu roa itu berbeda pendapat kaula ala istiqolah kana katungkul bitahriri kana ngaluskeun bitahriri hadal kitab kana ngaluskeun ieu kitab muhiman kana anu penting ihyaan lil ulumuddin kana ngarang ihya ulumuddin ngahirup-hirup kana pirang-pirang ilmu agama wakaspan sareng mukakeun an manahija kana pirang-pirang jalan aimmatil mutaqaddimina jalma-jalma anu geus ti heula kabeh waidohan sareng karna ngajelaskeun limanahil ulumi kana puncakna pirang-pirang ilmu annafiati anu manfaat ingdan nabiyina menurut para nabi urang sadaya wasalafus sholihin sareng salafus sholihin waqad asastu yakin nyata geus ngadadasaran kaula hukana ieu hadal kitab ala arbaati arba'in netepan kana saperopat wahya sareng ari itu arba'in rubul ibadati eta saperempatna tina pirang-pirang ibadah warubul adati sareng saperempatna tina pirang adat warubul muhlikati sareng saperempatna tina pirang-pirang anu ngaruksak warubul munjati sareng pirang-pirang anu nyalametkeun wasodar tu sareng ngamimitian kaula al jumlata kana pirang-pirang omongan bi kitabil ilmi kalawan kitab ilmu li anahu karna sajana kitabul ilmi tegoyatu tete panungtungan al muhimu anu penting la aksifa yakin bakal mukakeun kaula awalan ti mimitina anil ilmi tina ilmu ala di anu ta'abbada anu geus nitah ibadah saha Allah Gusti Allah ala lisani rasulihi melalui lisana para rasulna Allah eta lisan Rasulillah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayanu kapirang-pirang dat manusia bitoli bihi kunyuprih itu kitabil ilmi id karna kola ngadau sa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin talabul ilmi ari nyuprih ilmu faridatun eta dipandukeun ala kulli muslimin ka setiap muslim wa ummiyat sareng ngabedakeun wa ummiyinu sareng ngabedakeun kaula pih dina ieu kitabul ilmi al ilman nafi kana ilmu nafi min dori tina ilmu anu dori mudarat karna kola ngadau sa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam naudu nyalindung kaula billahi kaula min ilmi tina ilmu layan panu teu manfaat itu ilmu wa hikoku sareng nganyatakeun kaula mailu ahlil usri kana condongna ieu zaman ansakilati sawabi tina pirang-pirang jalan anu bener watihadihim sareng katipuna itu ahlul usri bila miil saribi ku ngagurilapna fata morgana wabtinaihim sareng mukutna itu ahlul usri minal ulumi tina pirang-pirang ilmu bil qasri kana cangkangna anil libabi tina pirang-pirang acina atau eusina alhamdulillahirabbil alamin